jeung pe aing nek nanaon nya si Cici kakek deket geus ngajak we ka Alfa nek mun naon mun di warung ge atuh nek mun poe kuping mah wae teh si Cici kakek PDKT-an geus ka Alfa nganglan ya Assalamualaikum. Salam. Sia dia. Lang dek nanyakeun kamari masalah. Tutut eta kumaha, Mang? Sia karawi ka mana sih Wah, tahi banget. Waktu nya naon digebrak ku Mang Subuh. Ngeung kabur. Aing disarik budak. Wah, yo aing mihiri aing digasa-gasan goblok banget. Malah mabur. Waktu nyaho sieun nah. Saya ka mana? Nek ulin jeung ayang beb urang teh Emang sia laku. Bening hiji opat ge laku. Saya laku mah. Nah, mereka makan ulin mah. Makan tah daripada ngadu pusing gitu yo, aing gara-gara disiksa kamari ya budak. Ayo, Mang. Ayo. Ya, sia ka mana? Eta da rangge si moal dibawa eta nu kos kieu. Nuhun, Mang. Geus diingeteun. Poho urang, Mang. Aduh. Odong ieu. Hawa awewe. Didoakeun ku aing sing balangsak. Eta kitu atuh. Ayo, ya. Ayo. Nah, eta mah aing kos kieu. Buset, eta kieu. Ayo, Mang. Budak aing mah kos kitu yuhan laku. Dasar suwe. Waduh, ayo mah kieu. Buset, yuk kemana nya nih sepi ya tongkrongan. Motor kunci ini nama zaman paling giwe sana Honda. Si Cici kuliah sih kan tadi janjian jam 10 teh jabat ngomong-ngomong aus bat dia nungguan manehna tadi ang may cairan ya tawaran ang may cai aus ya balik yuk beli minuman beli lima beli apa lo motor si toke ya motor na aya budak na ka mana nya Urang barawa apa? bawa ya bawa nyor buset porak Tibang odong sagala diporok. motor goreng anu diporak budak teh sih kamu teh sagu ludung ieu nyor. bawa ampun dinya ayo dari guna sok lah ya kadang Maju kasih morobot ben. motor orang kemana ini ya Bi nempuh motor orang tuh Katanya aku lah tadi mah motor teu. Itu mah motor oge. Kayak nama Wabi tadi motor orang. Teu tadi ke Lempang. Kemana ya? Aduh, poho di situ motor teh. Tuh, pikun. enggak saya mana majot di motor aku ngegede ting morobot di mah Ambruk. sing ambruk sih motornya segitu Ngomong sia kamari bisnis tutut cair udah nyor. Cair di mana aing mau ditipu si Abid. Buset, sedih banget hidup teh. aing bang diimi-imi 100.000 bisnis tutup buat pembolokan di ditu Buat parebut aing. Lain berenang atuh. teh aing para bocing subur nanti kira-kira buat nipu cubar aing kepusingan ku si Abdi gue saya kena tiang tadi bang nipu doang Lede satu. buset kunaon saya kayak ku capek bang nak Kadang-kadang orang makanya ngomong Mang. kunaon ya Capek Bang dah. gitu Terus di warung. Alhamdulillah kayak aing aya, suan teh ka mana? Kayak naon kok kitu tibang belalang tempur oge. Ieu mah kayak bagi aing mah, yang penting mah aing boga, situ boga kan. Emang kita di mana? Aing geus meuli nasi padang. Aing ka mana motor ketinggalan. Di dieu. Bener-bener pikun. lu ting pikun anggus itu kok iya poho aja Buset, gagah banget kayak rek mana ya ngomong. Aing nek jalan yang si Cici. Buset nyor. Aing ke PDKT-an ayeuna teh ya. Set soak sorondo ya. Orang buktikan kayak jangan nyor. buktikan ayo Ayo. Tempukeun aing we. nyawa ke aing yo Teuing teh geus nek jalan yang si Cici ka Indomaret aing. Usjung. Aing balanja aja manehna. Duh, toke mana sih? Cenah rek nganter urang meuli ka Tenbat. Mending saratel ceuli dah. Bang rek jeung Mang Uto jadi nama si Cici teh. Kumaha kan ngora makan aki-aki ieu. Oh, nah itu geuning jeung budak.
Cek kemarin kurang lupa kek. Di orang tuh naon. Orang sieun dah. Ujug-ujug Mang Sugeng ngepek ubin. Nah, sanu teu sieun, kan orang mangkat. Oh gitu nya. Nah, emang eta masalah naon? Ya eta masalah nama gara-gara tutut eta aing. Tutut teh pan cek si tapi cenah mus hiji 100.000. Oh, terus Aing geus meunang, si Genyor geus meunangnya surang 10. Di tempo kemana iya gagal pusing pan aing. nah inti nama amang si kenyo jeung Mang Sugeng ditipu lah ku Mang Abid. Apa saya sekongkol jeung si Abid? Abang pasti kan nama. Ih, itu lah orang kenyo naon teu apa. Oh gitu. Heeh. Oh, berarti si Abid atuh eta nya. Heeh. Itu bener oh. Biangna, Biangna si Abid. yang kerok. Heeh. Et sia nyawa. Ayo, orang ke apa? Ayo Komen sia. Iya, burit mantel. Kalau sayang. Hujuk, Nyor. Batur mah mawa. Mau baturnya. Bang rek milinggis. Eles Genyor geus. Eles Genyor. Ayo naik Cek. Lapangan ya. Ayo. Berangkat dulu ya. Udah, maaf. Tuh acung dulu jadinya. Buat Toke mah mawa we, Nyor. Ayo urang liar. Urang nyaut motor lah kayak mah. Ayo, Oh, Nyor sih ku batur ah. Ayo. Stoke mau we sih henteu. geus asa ulangi lu ah. Aing tungguan ulangi lu. pose heuh. Geus satu aing nuan positif lah. Tolok ah ngajalan si Ama. Ayo man, aing ada di dia. Merupakan tempat bermain yang asik, suasananya senang sekali. Walau begini, sudah di sini berusaha menjaga dia menangis. Baik kopi mah ada tuh. Mau nggak di motor. nangis aku. Naon ge? Kenis Mang, kamu ke mana Mang? Jalan. Ya tuh Mang. Sia emang kenal na ieu. Kenis. Genis. Saya ngirup lagi ulin di ayu pada itu. Ayo tuh Bang. Waktu gadam duit wae nih di dia. Dia mah kudu mau bayar. Ayo guru. Kemana sih Toke? Ini bensin harus menjual di luar. Coba orang tanyakan ke yang parkir ah. Badan Arok, tinggal di belakang lagi dan naikkan pakai KLX. Oh, tadi angkat jam baturna gitu. Jeung pas pernah makan. Dasar jelema pikun. Dasar budak pikun. Aing mah anjakal mangkat geus si Toke. Aing tinggalkeun balik kumaha tuh ieu. Lama aing balik kudu ngojek-ngojek mayan. Layanan puntung malah buntung aing ah. Buah molek-lek deui aing lindung di budak eta.